Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Mukawam bin Nahur bin Tayroh bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Taroh bin Saru bin Ro'wu bin Falah bin Aibar bin Arpasad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Yarid bin Mahlayil bin Koinan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam. Katalar teu sabulan kuring tangdakeun eta. Heuh pan urang teh cinta ka Kanjeng Nabi teh kudu wau heula. Ongkoh cinta tapi wau henteu. Pan muapikeun 5 Bilih baraya oge ngagaduhan rencana bade ngayakeun acara. Naon wae acarana? Hoyong disiarkan langsung atanapi live streaming multikamera. Mangga Saspro siap janten vendor acara baraya. Pan muapikeun 5 pilwaki sesuai jeung buktina. Anu diyakini ku urang Nabi Muhammad teh sesuai jeung buktina. Buktina Nabi Muhammad anu diyakini sebagai nabi terakhir teh bin Abdullah bin Aminah anu diahirkeun di Mekah, diutus di Mekah, hijrah ka Madinah, pupus di Madinah. Anu ajaranna tepi ka urang, bisi ongkoh yakin ka Muhammad, tapi anu diyakin teh Muhammad tukang cilok. Bisi anu diyakini Muhammad teh Muhammad Mirza Gulam Ahmad. Bisi anu yakini teh Muhammad Ahmad Musadek, urang Bogor tukang badminton. Bisi kitu matakan ayalah ilmu tauhid. Di mana eta teh? Di pangajian. Maka di pangajian mah komplit ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu anu fardu ain.